Ya budak teh meni eueuh embol-embol geuningan biasana sok embol ayeuna henteu. Teu dileungiteun ieu budak teh nya. Pamana deui? Sok yeuna teh pasade wae jeung salakina ieu teh. Si Icih teh. Geus lah ditungguan nya teh embol-embol ah. Aing kabur aing balik ka kolot aing. Aing rumah tangga jeung si Jepri mah awet rajet geus era aing ku tetangga. Pasea wae teuing tetangga mah era heunteu ku aing. Aing mengan balik aing ka kolot aing ah. Kumaha ku aing si Jepri mah ditinggalkeun lah. Para rusing aing lah. Mak, tumang mak. Tumang, si Jepri mak, poho wing. Naon deui wae ku si Jepri balik ka imah geuningan. Daripada wing balik ka kandang kebo, nian ka imah, nian ka emak. Ka kandang kebo saha? Puguh nyelieur kandang kebo saha teh buka kandang kebo. Aya naon ieu maneh bisa balik ka dieu. Wing teh geus teu kuat, Mak. Rumah tangga jeung si Jepri teh geus tara usaha pisan. Ye aing ngaranna rumah tangga mah emangna ge kudu pasea heula. Aya barang oge misalna ku kumbah piring meureun kudu aya paket rok nya rumah tangga kitu sarua wae. Matak sing sabar, si Jepri teh usaha oge aya lanjutkeun rumah tangga mah. Nya ulah nepi ka kabur kieu. Ngerakeun ku tetangga. Ih, Wing moal maka balik weh, tumeh titah neang si Jepri ka dieu. Nyahueun pasti ka emak ka dieu balik ge. Alah si Icih. Pasti balik deui yeuh ka indungna. Tapi sebeleun tibang sakitu ge gedeng balik. Assalamualaikum. Salam. Cih. Moal balik. Moal balik. Main kakak wae bongana ah. Coba mak, ieu kumaha urusanana hubungan balik. nya bongan maneh rumah tangga teu balik meureunan teu daek usaha. Coba lamun awe diusahakeun mah pasti daek balik meureunan. Iya si Icih hayang geusan wae jeung urang. Emang urang sieun mak. Teu sieun urang mah geusan ge. Nya mentak naon arek geusan nya geusan moal ditarima anak emak eta mah. Bener si Icih hayang geusan jeung aing. Aing geus teu kuat aingnya, geus hayang naik ka luhur genteng aing geus teu kuat. Neangan tambang leutik loba. Kudu naik ka genteng sih. Modar atuh aing modar. Yang geus cari hayang geusan jeung aing mah. Emang kitu. Ya, jawaraan di dieu teh. Dibang awe kos sia mah loba. Euseuh ah, bodoh. Pang awewe kos kitu. Kaget ya. Eta kumaha sih sambatan teh? Pan geus panen eta cikene urang nu motor kadinya teh. Ieu urang rek haji deui pateu bulan ayeuna. Wakil kan karek di arit masalah haji. Tentang pulak can aya. Dirontok encan. Nah, nya ayeuna ku haji disabaran atuh nungguan Pak Wakil nya. Usahakeun we bulan hareup. Wakil pasti ngusahakeun kan saya kan sebagai wakil. Nyawa gitu hutang haji. Saya tanggung jawab. Gitu. Kan performan ku haji gitu. Encan kabeh. Encan kabeh encan lantasnya. Aing sebenarnya mau pepegatan aing. Naon sing nyasirikeun aing? Aing teh nyasarikeun sia. Tadi si aing nempo. Henteu, aing teh nyasarikeun sia sanu nyasarikeun sia. Sia nempo teu tadi aing kikituan. Heeh, sia kokosodan. Sia ulah beja ka saha sia. Moal. Sia dek teu koen dititah. Dek. Sia bejaan si Icih supaya ulah hayang papegatan jeung aing. Heeh, kek wae dibujuk lah. Iraha? Nya ayeuna engke kuang diteang si Cina. Balik deui ka sia. Ade suruh beja sia. Oh, moal lah wae. Beja beak ku aing. Heeh. Geus kitu. Ya. Itu cuma ngusahakeun Pak Wakil. Urang langsung ditelepon ya, tangkulak anu di pusatnya, sugan menang 8-0. Are ayeuna meureun ngeunaheun ka Pak Wakil. Tapi Pak Wakil pangusahakeun akhir tahun ayeuna hutang diberenan lah. Nah, pasti wakil era ditagih ku haji. Pak Haji arek kagenep kali. Ka haji deui. Ayeuna kedatangan ku haji, amari ku anak buah haji. Wakil ge era terang nama. Si Jepri Jawara. Emang suruhan Pak Haji eta. Wakil ge apal ge. Masalahna panena can beres. Wakil teh nya. Ampura ya wakil. Ayo. Mohon. Ayo. Urang arek nempo sawah nu badi itu belah kulon.
rumah tangga yang buat para rusuh di si Jepri teh yang kepegatan aing mah geus teu kuat gede adat geus tara usaha lah rampun aing Ici, Cih, naon tuh, aing harus ngomong sih. Aduh, kula. Cih, mendingan kayak nama balik deh, aing tadi amprok ke si Jepri itu. moal aing moal balik masa sieun ku si Jepri Nyesieun aing ku si Jepri. aing oge sieun ku si Jepri makana aing balik ka kolot aing ge Ya geus enak mendingan ngarujuk dewe rumah tangga deui. Yuk ku aing di. geus sayang pepegatan aing mah Ye, aing lamun teu sia balik deui sieun aing ku si Jepri dia ancam wae. ya geus ya atuh kawin jeung sia si Jepri na aing moal balik ditang ge Mau aing, sia oge di babak belur. geus ani aing isolasi jeung sia mah aing jadi sarareueul Ye, seueur kunaon sia. seueur lempo beungeut sia ani aing Nya utahkeun, seueur mah.